drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Ku bawakan ini hajak iya naon eta lauk naonnya lauk besi gitu Neng ini bakal mana iya mah kadenya engke balik sekolah langsung balik ke imah pang boga pekol heula langsung balik ke imahnya nah mah emang kunaon gitu Deka imawati ini mama teh bisa ingke mana balik sekolah neneangan mama jadi ingke mama dek inditna lamun mana geus balik sekolah oh panyata naon pada mana dek indit mama teu kudu nungguan neng balik nya geus atuh ari kitu mah mama inditna engke geus mana indit sekolah padahal mah ayeuna we mah inditna bisa beakeun ieu angkot nah mana mah jiga anu ngusir ka indung teh cacing sayang naon teu da aning mah kur ieu kur mere saran halah saran waduk kuat eta beakeun daharna terus ini ke sekolah geus beurang. Iya. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Tapi salah parkir. Beli halabur kita nu harapan sekolah, bubur Mang Ahyar. Hai Min. Ini gue eta reme. Oh, maaf. Ini Nih menigel Nanti menigel segala ada tonte bae pada nabi sorangan dah. Yang we Zizai alias Zizi. Tapi kamu apal teh sini si Ica putus. Putus jeung saha? Nya jeung Kang Badru atuh, si pemuda hitam legam. Oh, pada naon cenah eta teh putusna pasangan mangut teh. Beda ieu cenah Jasmine pada si Ica teh nya lamun nungguan bala-bala teh sok ieu sok bade nonton drama Cina jadi we diputuskeun. Di Vira Ketunggul putus nih juga artis wae eta cerai gara-gara drama Cina. Sahamin si Jule lain atuh nih kamu teh main si Jule mah udah deui si Jule mah dehon. Oh panyate terus ya kamari si Ica melilitin nya ho. Di meni cendel pisan eta si Koneng melilitin. Nah kamu hafal? Panjang neng beulana oge ka eta tak ka toko kosmetik geuning ka toko ungu, toko purple. Oh gitu. Terus kamu apa teh Jasmine? Si Ica nya di toko kosmetik teh meupeuskeun botol skincare, botol serum. Nah bisa gitu eta teh kadupak apa kumaha? Lain kadupak Jasmine tapi eta mah ieu we si Ica na centil gara di ditu teh hayang ieu hayang nyobaan skincare anu tester geuning. Terus ya pas dicokot skincare teh leungeunna teh ngadadeg-deg terus murah terus peupeus we. Terus di tetangga gantian teh. Itu untung Jasmine kan anu peupeusna sampel. Makanya anu peupeusna teh naon cing skincare Korea merekna teh Swaswaso sia eta nu eta geuning. Kan mahalnya anu eta mah merekna. Allah. Tapi nah bisa murah gitu eta teh. Ternyata nya usut punya usut si Ica teh nah bisa meupeuskeun reuas eta teh. Kan pasti cokot gitu ninggali hargana wow 500.000 terus wah jatuh gitu. Terbiasa mereka si Ica eta nyeklan barang anu mahal 500.000 jadi shock gitu. Kan ada komages biasanya nyeklan 1 juta 2 juta gitu. Si Ica mah biasa. Meureun ninggalnya selaku anu nganterna era eta teh nyaho. Karena pan non ngarti loba jelema terus pas pupus teh perang semua mata tertuju pada si Ica. Jadi neng era. Ya pastilah mun aku gak jadi kamu pasti era aku mah ditinggalkan si Koneng antepkeun sorangan. Kalian lagi ngomongin Ica ya? Iya betul, kenapa? Nah gitu kalian teh ngomongin Ica mana jahat. Matahna atuh Ica kamu teh lamun mau diomongkeun tong pi omongeun. Ya tapi kan Sudah nih ganeng Koneng kamu teh nih biar kamu nih bareng-bareng teuing eta teh terus ngedara orak apa kumaha? nyalahin atuh ini Maya Ica teh pakai lip tint. Bagus kan lip tint Ica. Alus cenah. Nih juga vampir gitu oke. Tuh ini Jasmine padahal mah nya Koneng teh si Ica geus direkomendasikeun eta shade anu warna naon warna beureum kalau ka mireuh anu warna eta geura. Ya karena cuma tuh pengen juga pilih yang ini kan ini viral. Emang kenapa sih kalau Ica pilih yang ini? Kan Ica sukanya yang ini. Lain kenapa kamu teh Koneng? Kamu tehnya kan bagus leuleus, make lip tint warna kitu geura jeung di ombre geura meuni jauh kumbang lar papisan kamu juga kumbang tai. Ya biarin weh.
Emang sih di dunia ini cuma Ica aja yang suka warna lipstick ini. Emang cuma Ica aja sih. Di, menifik mimpi sanda si koneng. Terus kamu nah, atau tadi mau rantang gitu dengan tren ke sawah. Lain atau Jasmine, maknya Ica cantik-cantik ya udah kantoran ke sawah. Ya meni rujit koneng. Ya mau bakal Ica. Nah, mau bakal kan makan gratis atau yang namanya? Emang gak ada gitu min? Ah ya, emang kamu tak hafal neng? Tuh, nyok itu neng tadi mau bakal dah. Hei, kalian kok malah ngobrol sih? Kan Ica belum jawab pertanyaan dari si Jasmine. Jangan dulu ngobrol atau dengerin dulu Icanya. Emang aku nanya naon ke kamu gitu? Aku nanya iyo, kamu tuh nanya isi rantangnya Ica. Gitu neng aku nanya gitu ke si Isya. Tuh ini neng kita apa? Mana? Jadi ya guys, bisa kalian pengen tahu dan harus tahu, ini tuh isinya daging slice. Alah, nu bener eta teh, tong bohong deh. Yang bener atuh neng, kan kemarin Ica teh ini oleh kayak nenek sama nenek Ica, terus sisa dagingnya dibawa dua plate. Nah, di bawah Isya, emang bisa gitu? Lain alamunya sakit didendanya. Bener tuh sih? Didenda aku polisi lain min. Lain seneng ini, makanya aku polisi sih. Iya mah didenda gara-gara makanan nyisa. Ariku polisi mah karena ditilang atau kamu teh. Oh gitu. paham. Tapi Isya nah, kamu mah eta bisa dibawa sesa dagingnya. Iya kan Ica mah anak yatim min, jadi bebas. Di si paling yatim. Nah baru dak tekal ka ngarobrolnya lain geura marangkat. Budak tuh nih sepatunya meningi atas sepatu hiji deui lalila tadi pakai. Oh heuh ning pocan di sepatu hiji deui. Si Ica tuh udah ngajak ngobrol wae jadi ning pocan di sepatu. Neng, ari mana geura mangkat geus wae kieu. Aduh Ica, kunaon eta? Karacunan biwer kut ka ungu kitu. Enggak mau neng ini mah liptin. Oh, panyate karacunan. Geura arindit atuh geus wae kieu geus barang juga marangkat. Iya mah. Ya nggak tuh, ayo guys kita berangkat. Ica yang mimpin ya. Di najis. 2, 1, 2. Tungguan atuh. Alah ceueuh poho tadi kaos kaki. Baik paling bocokor. Sapu-sapu sendiri 2 kali menjanda. Mana kron ieu keur sasapu Menyok. Lain mun ieu mah keur nambal ban. Menyok mun bercanda wae mah neng mah ieu teh. Menyok. Ngaranna ge drama komedi atuh bunda maknya serius Geus di mana ieu mah mau kerja kitu? Iya mah neng bunda teh nya geus di pet shop. Oh gitu eta teh. Tapi tumben bunda eta si neng emok can datang wae kieu. Biasana ge nya wae kita geus datang terus mama neng cenah main HP motor bari jeung teu dicokot-cokot. Ka mana neng emokna teu kumpulan atawa? Nya kumpulan teh mama neng nya tapi rada borang soalna si neng emok teh aya urusan heula yo di kantorna. Urusan naon bunda? Nya pokoknya mah aya urusan mah neng bunda ge teu apa. Jeung satunya bunda teh heula karena itu si Mona jeung si Olip candahan hayu nya. Hayu. Meni resepnya eta ibu-ibu ararinit ka desa kitu nyokot bantuan. Bu Haji mah da orang kaya merenya jadi tadi bere eta ku si RT teh teu balik pisan. Pan Ibu Haji guys sebenarnya mah hayang eta menang bantuan teh. Harema wangi, cantik berseri. Hari ini Ratna cantik sekali. Pintu udah ditutup belum ya? Ratna. Apa Bu Haji kok manggil-manggil? Siapa itu? Tumben maneh aya wae kieu ya teh. Teu gawe atawa geus dipecat. Congornya ya. Ratna itu lagi libur, makanya ada di rumah. Oh, libur eta teh. Padahal mah nya Ratna lamun miskin keneh mah tong loba libur gawe ieu beh tere beunghar beh kabeli emas jika Ibu Haji. Ini kalau Ratna kerja terus ya yang ada tipes. Lagian ya meskipun Ratna sering libur ya alias sering cuti tetep kebeli tuh emas tuh gelang sama kalung tuh. Boga duit di mana eta maneh Ratna bisa meuli emas gitu. Pasti iya nya hasil ngagoda atasannya. Hei, maksudnya apa itu teh? Emang Ratna cewek murahan? Enggak lah, Ratna tuh cewek mahal, cewek berkelas. Terus boga duit di mana atuh ari maneh Ratna? Asa teu mungkin maneh boga duit loba mah. Iya kan Ratna punya tabungan atuh. Dipikir Ratna teh uang gajinya dipakai foya-foya semua? Ya enggak lah. Oh, gitu. Emang gaji maneh teh sabaraha Ratna nepi ka bisa kebeli eta emas?
Kepo banget sih. Yang pasti mah ya, gaji Ratna itu bisa buat jajan, buat beli skincare, buat nabung, buat cicilan motor. Itu juga bisa. Mana emang paling gaji 2 jutanya. Pan secara atau mana emang gawe nake di pabrik. Ada di pabrik papan gaji nake sakitu. Samet. Ratna teh kerja di pabrik yang bonafit ya, alias pabrik yang premium. Jadi gajinya nggak mungkin di bawah UMR. Pastinya di atas UMR. Ada THR, gaji ke-13 dan juga apalagi ya? Banyak bukan nama? Alah Ratna emang ibu haji tak apal gitu gaji buruh pabrik teh sabaraha. Guys pasti letih kan? Nyantel lah, kan Ratna yang kerja di pabriknya juga bukan Bu Haji. Udah Ratna pergi aja. Bye. Har, di kemana ya? Mana Ratna ya teh? Ya kumpulan Bang Emok lah, terus apa lagi? Bye. Das. Tungguan ibu haji atau mana teh Ratna? Jadi nunutun. Halo Bunda, sepada. Maknya, sahanya itu anu dagang sepeda. Tinggal lah. Mending awas sama makan kieu tarariis Maknya ibu-ibu geus karumpul geuning. Hampurannya abi bunda teh di dapur keur nyiapkeun makanan si Oleh jeung si Mona. Oh, kitu teh Bunda. Ari ibu haji menta meunang teh. Maknya nya Mona atuh ibu haji. Bu Haji minta atuhnya hari kitu mah kada tong poho di sanguan. Menya siap-siap kalau nya Bu Haji kubuna siapkeun lah nya. Nya Bunda. Nuhunnya. Mending malu-maluin baru juga datang ke rumah orang udah minta-minta. Sewajarnya aja tuh jadi manusia mah jangan kayak gitu. Gana yang Ratna mana teh meni lamun hayang mah ngomong tong kawas kitu goreng eta teh. Goreng adat. Ini jangan disamain atuh Ratna sama Bu Haji, beda kelas. Ratna mah ya nggak celamitan. Cuman cantik aja. Cantik banget ini lucu ada kufu-kufunya. Tasya Farasya. Ratna, are eta teh emas asli atau imitasi? Ya asli lah. Masa Ratna beli yang palsu sih? Tapi nih Ibu Haji mah tadi ngali model eta di toko EKJ, toko emas terkenal di Bandung. Eta mah pasti palsunya. Pasti. Ya enggak lah ini mah asli. Dengerin ya, Ratna belinya juga di Jakarta ini, di Grand Indonesia, di The Palace tuh. Ini mah ya, toko emas juga toko emas langganan artis itu loh, bukan toko emas abal-abal. Alah, naon The Palace. Terkenal eta mah terkenal kena toko EKJ tuh. Tinggali emas Ibu Haji hasil dari toko EKJ semua. Limited edition nih mah yang Ibu Haji hungkul. Menya, keur ngobrol kenaon yuk? Henteu Bunda. Mana iya tuh makanan Ibu Haji? Menya, Ibu Haji. Har. Naon ieu teh Bunda? Nah, geuning kieu bauna asa bau. Apaan eta Bu Haji makanan si Mona jeung si Olip teh? Kan Bu Haji tadi hayang Menya, bisa ngwane. Tapi geuning ieu mah kieu bentukna Bunda. Asa kumaha nya? Asa jiga tai cacak. Itu makanan kucing gak sih? Iya makan makanan kucing Bu Haji. Har, nu bener ya teh Bunda. Bener ya teh dahareun ucing. Bener Bu Haji, Menyu. Terbalik pisan ari si Bunda ka Ibu Haji ieu teh anu orang kaya mere parab ucing. Sontoloyo pisan. Menyu. Nah Bu Haji jadi marah-marah ieu teh ka Bunda. Pan Ibu Haji anu tadi minta makanan si Olip jeung si Mona. Menyu. Jadi si Mona sama si Olip teh kucing ini teh Bun. Oh my god, yang bener aja. Ucil atuh neng maknya kuda maknya. Terbalik pisan si Bunda mah. Bu Haji mah geus teu mood, ieu mah geus bad mood geus si Bu Haji mah dek balik we. Har Bu Haji ka mana ieu teh? Mau kumpulan langsungan kumaha yuk? Renteng we Bunda, renteng. Maknya Bu Haji mau enggak kumpulan teh. Aya we alasanna teh beh direnteng Maknya. Emang Ibu Haji teh naon ieu? Dibere anu kieu patut. Tapi jika lamun digoreng gitu di kecapan ngeunah da. Cing urang goreng heula meureun. Nyot apa? Semamat terju pa si koneng. Era ada. Kurang matakna icah kamu teh lamun mau omongkeun tong diomongkeun tibalik. Alus cenah ge bae. Sakitu jiga geus ngadaharok. Malah lamun kurang. 2, 3. Aduh anjing. 2, 3. Oh. Neng? Itu 2, 3 aja mau ketawa.
Kamu ketawa kan? Dia mau ketawa. Neng, dia mau kemana? Aduh, meni lucu pisan tadi film. Meni resep. Can datang weh kieu bunda. Biasa negenya aratel bujur. Tapi gitu. Dia liat ke bawah ini. Cara apa sih ngomongnya nggak tahu.